terus beres. Berangkung di tangkalnya ya. Sebenarnya di masih di Lalebah tujuh. Mana lurah? Ayah, kalau gitu. Pak. Bikin jelas jalan pelakon. Tapi jadi nukianya Mungkin dia apa karena disiram, dipupuk. nyari air mah mau pada disiram hujan ya. Sebulan pemupukan. Ya. Pokoknya lamun melaku lah ngikuti konsep proyek Dinas Kehutanan 4x4 anu di tuga anu di puncak ge keri teu diurus aing mah ulang ngerakeun ah. Pak. Oh alhamdulillah. Pak. Oh iya. Punten, hayang foto. Eta kumaha anu di puncak tanamanana keri Pak Kades. Keri tadi pupuk. Kapali. Kapali tajam. Udah serius ya Kades. Tadi foto, Pak. Serius ya. Pak. Kan tukina dicabut gerak. Iya, Pak. Mas. Coba. Mas. Iya nu di puncak. Geus udah ditugaskeun ke Kadisdik ku saya. Dibenerkeun. Oh, siapa? Kada ya. Oh, iya. Ulah aya proyek-proyek penanaman tangkalan teu gede. Oh, siapa? Siapa? Tukin cabut ya. Siapa? Pak Arman ya janji Pak Arman ditepati Bapak Aing datang tepatnya Kita kebonusan sama Bapak. Mohon. Seber hektar. 8.000 meter Pak Bos 8.000. Mohon. Semeternya jual seberapa? kemarin teh hoyong nama perbata Pak Lurah kan ngajukan 10 juta Di mana di leuweung 10 juta sabata? Imah aing yang 5 juta sabata. Mana we keur Bapak kemarin kan perbandingan anak ya Pak di Bapak opat katilo Nah, Bapak nyaros gitu Pak opat kasih lu kumaha? Bapak pasti di luhur abi kan nguping teh Opat kasih lu kumaha? juta per bata Di tempat saya, Ya. imah saya imah gubernur ya. Ya. Eta sabatana 5 juta. Tuh kan iya kan jadi punya perbandingan kan Pak Bos Heeh, imah sisi leuweung. ya tapi 5 kan juta. Dia malah anak teu aya Pak kanggo ieu na kanggo pendudukna kan teu aya. Jadi operasial weh. ya Mohon panginten ngiringan wae. Pak, ngiringan. Selamat siang. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus poek anu mah. Upami anu asli mah kapungkur di teh pergunungan teh 350.000 per meter kapungkur aya tos sejuta langkung di luhur upami hanap caket jalan tos 3,5 juta margi tos saya contoh di Pasar Pupenda kange pembesaran jalan 200 Lebaran jalan Pak Bos iya 250 per meter janten sabata tinggal 3.500.000 sisi jalan. Sisi jalan. Berarti di jero mah paling 1 juta. Wah, ini bayar ayeuna. 1 juta mah. ya per meter asal per meter 1 juta per meter. mohon tapi ya ketingkat ya modal ya aduh yang mangalah Aya dia nu ditugaskeun sabaraha urang? Anu dia penanam tetapna sabaraha urang? swadaya mah kan 6 orang mohon 6 orang Woi, siap iya pokona anu tanggung jawab ieu nya. siap Kudu tanggung jawab tapi kajadina ulah siga kadisut anu di puncak. Eta geus sataun tangkalna sagede kieu we. Mana kadisut? Raja Mana kadisut? Pokona ulah nurutan pegawai negeri. Moal balik. aduh Anu di puncak eta tangkalna sagede kieu wae. Ayo. Karena dipupuk Pak. Setelah nanam ditinggal ke Sapali, Pak. Hah? Sapali. Pokoknya kontrol. Siap. Nah, jadi di dia tanggung jawab. Di dia sabar hektar nu di dia 12 hektar, Pak. Sekian nu di itu 100. Dia tanggung jawab di dinya. Siap. Urusan biaya orang nangan. siap Tapi di dia tetap langsung di dia saha. Di data Pak. Nu ditugaskeun. Ra di dia saha. saya datana Pak Nah, jadi tengah geser ka mamana di dia ungap wae ngurus tangkal di pelakan. anu genep jalmi Pak Genep jalmi. Nah, kayak anu di puncak neangan deui di mana. siap ngerekrut dan karyawan teri Halus tak ieu tah aing proyek melak tangkal teh sagede kieu. Biasa namun bapak itu masih gede kieu. aduh Enggak, Bang. Jangan pilih nu kieu, aing musuh ngerakeun pemerintah. ya salim jeung bapak aing ada mah teh kemari maneh empat ayeuna iya Ya proyek sagede kieu ya. kurang kan milih bapaknya salaman enak Ya. Proyek sagede kieu ya engke. Coba.
Nah, lamun proyek anu langsung ditangani ya, lamun make proyek, make DIPA, ADPA, make RKA, nah sakit. Anu di proyek kemana sabaraha? Melak. Anu APBD 2025. Segede kumaha? Paling terus jangkung Pak, alhamdulillah. Segede kumaha? Bapak sampai kieu. Bener ya, kurang dikontrol ya. Kurang ngerangkeun ya Semar ya. Bapak di Bapak kerajaan Alengka apa Ayodhya? Amarta Pak. Sameter Pak nu kamari Pak. Ya. Dulu Pak hutan di sini rindang Pak. Waktu saya kecil. Nah, terus? Karena itu sama perhutani, ya perhutani sifatnya itu produktif Pak. Jadi kalau sudah siap panen ditebang, setelah ada penebangan itu rehabilitasi gagal terus Pak, kebakaran. Aing mah teu percaya kebakaran. Ya kala. Iya melaku rumah ke ajir. Mana ajirna? Hah? Ajirna aya. Urang mah pulah melak tangkal. Make ajir. Ai tangkal leuweungna mana? Tangkal leuweung. Oh, 100 hektar. Iya kudu ai tangkal leuweungna, Pak. Lamun teu tangkal leuweungna akarna mah halus. Penyerap air. Tangkal leuweungna eta. Aya. Lah mangga leuweung. Jadi perbandingan anak 3 tangkal produksi pembuahan, 2 tangkal leuweung. Itu. Lah kan tangkal leuweung. Ambil bangun pohon tanggal leuweung teh. Halo, salam. Hadiah kurai. Karena grab tanggalna. Mobil lagi saya itu. Balik. Ajir yang ajir. Kurang jero. Bulan dibuka aing mengerti hai bro. Kurang jero. Ringgis. Oh, jeung linggis. Wayahna Bapak kena tanam Pak di sini Pak. Tong lah. Ulah. Eta mah. Sok wae melak menu tukangna. Tugas urangnya ngabiayaan. Pak. Jadi anu tadina kuli di dieu ngurus di dieu tangkal, ya kan? Engke gaji dibayar berdasarkan pertumbuhan. Gaji jelema tangkalna paraem jeung naon?